Bismillahirrahmanirrahim. Wa man saraka tawizaba man saraka iku nyolong yaman bala baitil mali ing harta baitil mal in furiza li taifatin laisa huwa minhum quti'a lamun den pisahaken yamal li baitil mal kadua golongan kang oranana sapa wa yaman ikut tetep saking taifah quti'a maka den tugel yaman wa illam yufraz falasahu maka utawi qa'asah annahu iku satuhu ne'man in kana lahu haqqun fil masruq iku satuhu ne'man iku lamun ana iku tetep kada man apa haqq ing dalam kang den colong kamali masaliha kaya harta pirang-pirang kamaslahatan wa ka sadaqatin lan kaya sedekah wa huwa la tayman faqirun iku kang fakir fala quti'a wa illam yakun lahu haqqun quti'a maka den tugel yaman wal madhhabu qat'uhu bi babi masjidin lan utawi mazhab iku den tugel siman kalawan nyolong lawang masjid wajirihi lan kayune masjid la hasrihi ora lampite masjid wa qanadilatus raju lan pirang-pirang lampu kang den lan pirang-pirang lampu kang den beberkeun ya qanadil wal asahu qat'uhu bi mauqufin wal asah jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang saah ieu encan kaasupkeun kana anu dibikeun surat kaharep di Fatihahan masih kene normal engke mah sarua almarhum Haji Pendi Al-Fatih engke maksudna kabehan urang ya Allah kuariwa urang masih seger buger tur kasegeran kabugeran ieu urang mah dipake ibadah ka Gusti Allah bentukna pake tolabul ilmi salengkah-lengkahna ti imah ka dieu eta teh nyoplok-nyoplokkeun dosa salengkah dua lengkah datang ka dieu geus eueuh dosa barang balik deui amprok deui dosa
urang kuari masih keneh ngabahas tentang qat'is sariqah nu di negara urang mah teu diperlaku sebab negara urang mah lain negara Al-Qur'anul, lain negara Islam tapi negara demokrasi. Haju kumaha tuh cenah kiai cicing di negara demokrasi atuh teu kumaha anakan biasa incuan biasa masalah ke di akhirat karak bermasalah lamun urang henteu berupaya nangtungkeun ke pemerintahan saadil-adilna. Lamun urang bisa nangtungkeun undang-undang saadil-adilna jeung sajujur-jujurna, pangheulana ka sorga pemerintah. Mun teu jujur teu adil pangheulana ka jahanam. Sakitu. Kajen kira urang kuari mah lantaran negara urang teh baheula dijajah. Kemudian urang berupaya sekuat tenaga untuk merdeka, bergerak seluruh lapisan masyarakat. Alhamdulillah dengan modal golok tarang hau, bambu runcing, urang bisa menang sehingga merdeka. Musyawarah dek ngadirikeun negara berbagai pertimbangan. Alhamdulillah urang kuari merdeka, nagarana demokrasi hasil pertimbangan para ulama baheula. Lain leutik-leutik ulama baheula, para kiai meureun aya wali-wali. Lamun harita dek dijieun ke negara Islam bisa, cuman mamalakna gede. Jadi untuk daf'ul mafasid, jalbul masolih saat eta dijieunlah negara demokrasi. Perlu pembahasan anu panjang mun urang hayang nyaho tentang mengapa negara urang kok negara demokrasi. Kayak mah kudu aya pripat-pripat jeung kudu mayar. Sebab dengan dalil Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum nar, eta teh jadi dalil demokrasi ku Bung Karno. Jagalah diri maraneh kabeh wa ahlikum jeung ahli maraneh kabeh nar dina neraka. Jadi urang titah ngajagaan urang nu aya di negara urang oge ahlikum. Lamun diaritakeun ahli berarti patali jeung ikhwan, ai ikhwan teh ukhuwah islamiyah, patali jeung agama Islam.
bahasa nage ikhwan ku anfusakum wa ahlikum nar ahli. Jadi itu dulur urang nu aya di Singapura, dulur urang nu aya di Belanda nu Islam, dulur urang nu aya di Eropa, dulur urang nu aya di Australia. Mun harita urang nyeun nagara Islam, dulur-dulur urang engke nu aya di luar negara urang bakal kena fitnah anu pohara. Di lain bae negara urang nu dijaga, tetapi lain urang nu aya di negara urang ahli-ahli urang ge kudu dijaga. Jadi panjang dongengna lamun urang nyaritakeun mengapa negara urang jadi negara demokrasi. Tapi barang kurang ditilik-tilik ayeuna demokrasi nage geus teu demokrasi. Jadi okos, bahasa lembur mah okos, lamun bahasa rada keren mah semu, lamun bahasa rada menengah mah dua tak. Semi mobil lamun semi leumpangna mal beres. Jelema ge mun semi moal beres. Negara ge kuari semi atuh teu beres. Nu nyaho teu beres batur anu bergelut di politik, nu bergelut di ekonomi, di budaya. Nyaho tak teu beresanana. Ai urang mah urang gunung. Urang leuweung. Sapira di mana saya lahir? Ketos. Ya ada pentanggal awi gayawan. Saya lahir di mana? Delan. Lebih parah. Saya kobet. Selalu karena itu tuh orang lu bermual jauh. Sakola nage tetara ramat. Kuari ge ijazahna di dahar berit sapotong. Itu berlaku. Orang gabung teh jaho. Paling jahona kok pabrik kuari jadi aya pengurangan. Orang mah jahona ngan sakitu doang. Kok jalan teh dibangun-bangun. Orang mah jahona ngan sakitu doang. Kok ieu kunaon di pasar jadi sararepi. Jadi pararal orang mah nyaho sakitu. Teu nyaho kan nu maenkeun politik, nu maenkeun ekonomi. Tah, mending nu nyaho tah mending nu henteu. Henteu, kos urang tentrem, adem ayem. Urang geus teu nyahona naon, waktu perang mah jakabehan. Berangkat masalah geus urang mendingan kieu bae hirup. Teu nyahona naon. Wayah pilkada dibere duit nojos. Teu mere duit ulah. Wayah pilgub mere duit tojos. Teu mere duit ulah. Insyaallah bangkrut negara. Bangkrut atuh negara. Teu boga wawasan gahar. Tetep kudunya ieu Banten kok kieu bae. Ieu kemajuan. Hayang urang boga Banten maju. Minimal kubah jadi nararae kaluhur. Makam jadi nambahan di sisi jalan. Paraeh beureun jelema. Ya bajulah. Tah urang dipimpin ku sababaraha gubernur ti mimiti Ratu Khousyah. Pilihan Kiai Haji Fudoli. Tetep baik kos kieu. Dia umroh ke disekupi ke pajaro bener bente sia ieu maksudna ngan aya nyana tuh nyana bae. Sebagai bagian setik dog ya mantap. Nah, ieu kan kieu bae. Kuari ku Rano Karno
Beneran di Banten ayana. Jadi kieu ya sugan aya berubah, henteu aya berubah satiga-tiga aja. Apa endek diteruskeun lalakonna? Kieu tinggal tanya pada rumput yang bergoyang. Eta ada lamun orang boga wawasan satu ye nu kira-kira bisa ngarobah negara Banten beulah sa Indonesia heulana. Cok gerak urang berwawasan ka hareup supaya urang lamun zarah talalentrem ngeunaheun urang sangheuk ku ari zarah lain kapanggih jeung wali kapanggih jeung si eta encana naon kotak geus goprak can ge maca Fatihah geus goprak-goprakan puyeng aing aja. Masya Allah teh si urang Banten kunaon teu bisa ngurusan sakitu-kitu acan. Namun aing di ditu geus ku aing bambu runcing kaluar-luar ke deui ku aing. Gelut sia jeung aing nu paeleh balik. Beres geus aing paeun teu neuleus sia deui geus masalah. Gat lain kitu. Tah jawara tah pas kitu. Yu urang rapihan hayang kapanggih jeung para arwah teh kan kudu khusyuk. Kudu tadarru hidmah. Kudu hidmat. Ieu mah khidmat kumaha atuh. Urang geus ila hadratin nabi. Koprak. Nih belah sini nih. Koprak. Fatihah ieu ka mana ieu? Komo di ditu mah di Syekh Asnawi mah masyaallah. Tidak boleh ziarah kalau belum ke sini. Enggak boleh. Arwahnya juga kabur. Sararial jasa aduh Gusti Allah. Datang ke saheuk kurang ziarah teh. Masyaallah. Ieu watak orang Banten teh geus model kos kitu. Nah iyalah subasa nu bisa ngaberesan terus etakan naon gitu ngaranna situs sangat bersejarah supaya orang mantep cara di daerah-daerah batur bangenaheun urang zarahna saha nu bisa ngarobah jalan dimimiti urang lahir ka dunia zarah ka Banten teh jalanna kos kitu bae nya sugan ngagedean jan teh kos kitu bae malah mah tangkal kayu areueuh keur ieu loba tangkal kayu bari areueuh nailah jara dipikiran kan ieu negara urang negara Banten teh eta keur carita masalah zohir lamun urang nyaritakeun Banten secara gaib kedahsyatan Syekh Maulana Hasanuddin teh kuari teh keur ngamuk kuda kumaha carita kitu keur ngamuk Syekh Maulana Hasanuddin teh lantaran geus eueuh nu sejalan jeung nyana lamun ieu nyana ngamuk beneran emang ngamuknya kumaha gitu kan di Gunung Karang aya anakna paham tuh ya anak di Baduy aya anak di Gunung Kencana aya anak Syekh Maulana Hasanuddin di Tanjung Kait aya anak Maulana Hasanuddin lamun eta geus hararudang rupana ke beda-beda orai rupana nu maung rupana teh nu macan rupana buaya darat memang ka dieu ge loba ieu iya termasuk Incu Maulana Hasanuddin nu terkutuk iya tak kurang nyaritakeun Banten gaib sehingga di Belanda mah terkenal Jerman adalah Banten lain Indonesia Banten Masya Allah iya Banten lain lalagaan
tapi kuari koski hayangeun Banten dicekel ku jelema anu bisa ngarapihan komo ngarapihan sohiron wa batinan. Ieu keur carita negara Indonesia lain negara Islam termasuk Banten baheula bergerak sehingga aya duit Banten eta teh lantaran bergerak da Banten teh dahsyat kresidenan Banten kuari mah dek nyaritakeun hukum-hukum maling di negara Islam. Lamun nu kamari dicaritakeun malingna maling papada masyarakat. Anak maling nu bapak, bapak maling nu anak, geus caho hukumna. Kumaha cenah Kiai? Atuh sia mah pohoan bae sih. Karek kamari. Lamun sesama manusia maling kanu sesama barangna barang rejengan geus dicaritakeun. Atau barangna barang terejengan geus dicaritakeun kuari malamun maling nu aya di Baitul Mal negara ngabogaan simpenan jang kepentingan masoleh jeung sedekah disimpan di negara ngaran penyimpananna Baitul Mal. Perang bagi sebagian humus ke Baitul Mal. Jelema maut ahli warisna mbah asupkeun ka Baitul Mal. Lamun aya hasil bumi anu memang hasil bumi tersebut teh ieu geus dibagi ka hak-hakna masing-masing sisa Baitul Mal dan lain-lain sebagainya nu kudu diasupkeun ka Baitul Mal untuk kamaslahatan muslimin. Jang naon teh kamaslahatan muslimin teh? Bangun masjid, madrasah, pondok pesantren, yayasan mun kuari mah gorong-gorong jalan etalah jang kamaslahatan atawa jang sedekah fakir miskin ieu ngaranna Baitul Mal tuh di urang mah eueuh di urang negara demokrasi bae ge dana sosial gede di urang dana sosial di haji baik kata di haji di zaman Pak Harto datang ka kuari 1 triliun sakumaha cenah ge 1 triliun geus ulah nyaho bae mantak murikak bulu atuh mangkaling tertulis kan di dinya perjiwa sabaraha di zaman Pak Harto datang ka ayeuna eta dana eta teh pohar aja Masya Allah dikamanakeun eta sok kae nyaho ulah sok kae nyaho tenang bae si urang mah dagang masak paeh geus beres nyana di ditu aduh nu ngayakeun nyana nu ngabobol nyana ieu lamun di negara Islam di negara bentuk khalifah atau bentuk amir atau sultan eta negara-negara Islam ngaranna di urang meraja baheula terus presiden lain tuh raja teh Arab Raja Abdullah Raja Fahad Raja Abdullah kuari mah Raja Salman geus ganti deui Raja sa emang sia mah lain poe teu nyaho
teu nyaho. Ai poho mah urut nyaho poho. Ieu mah hati. Aduh Gusti Allah. Tah, geus pajak urang mau caritakeun negara Islam. Mimiti berdiri na iraha negara Islam dan runtuh na iraha. Kan kanyawa negara, can kebal keruntuhan negara Islam. Utsmani, Turki. Lah, kakarak sabarat Ustaz. Can kebal. Lamun ti zaman Raden Patah baheula, can kebal di sarua bae. Ya, kuari demokrasi terus bahkan menjadi-jadi ya negara demokrasi. Wah, geus acak-acakan. Lamun urang nyaritakeun acak-acakan negara mantak hareudang. Diganti ku saha bae ge Indonesia pasti kieu bae jeung leuwih parah lantaran sistemna nu rusak. Diganti ku saha bae sistemna kieu bae rusak. Kieu bae. Masalah artinya urang ieu nu ngarasakeun rusak urang anu milih urang. Atuh geus geus kieu beukeur carita rusak. Lain negara urang bae negara batur ge kuari keur rusak sarua bae. Indonesia mah rada deres. Mana rada deres dah? Alhamdulillah teu bisa diadu domba, paling adu manuk, adu kotok. Teu bisa diadu domba urang. Urang mah terus sakieu. Dele Suriah, dele Yaman, geus puguh Baghdad. Ih, lain lalagaan. Cina. Urang mah sakieu alhamdulillah. Kamari geus hampir-hampir kuari deres deui. Tapi encan aman bener di negara urang ge. Encan lantaran hayang lempang kan di negara, tapi tetap mandeg. Mandeg ieu negara teh politik teu jalan. Lamun nanyakeun ka camat teu jalan naon teu nyahoeun nya nama. Tanyakeun ka bupati enggak jalan apa teu nyahoeun nya nama. Sebab nya nama nu jalan teh duit. Politik mah teu jalan, emang jalan teu. Henteu nu lempang duit. Atuh beda. Aing nama acuana kadinya asal duit lempang hai. Negara teu lempang, ekonomi mah mandeg 185%. Wow, loba amat. Ngaleuwihan teh mah kiai cenah, dileuwihan ku aing seutik. 180 derajat. Mandeg ekonomi ni kuku bage, kajian kuku bage. Mantap pabrik-pabrik kula, waduh. Macet pabrik. Aja kudu kumaha? Masalah. Emang kieu nang Allah. Cek ilmu tasawuf nang Allah beres. Selesai masalah. Kayak para rai. Tungguan malodarna bae. Ya Soeharto ge nu sakitu gagana pae. Komo ieu leutik itu pae. Maksudnya pae kabeh ge. Teu leutik teu nu gede pae. Siapa sok aju sinis bae. Pae kabeh. Tapi lamun berusaha insyaallah aja kabeh ge kumaha urang. Pokos urang di rumah tangga rapi teu rapina kumaha urang. Ribut bae urang. Ieu aing mah ribut bae heran cak jana teh ieu di rumah tangga aing mah geus kesel cak lalaki teh. Aing ge sarua cak pamajikan. Aduh ieu kumaha tuh? Coba tuh bener. Tuh gagahan pamajikan, Pak. Aing kurang kumaha? Kurang kumaha? Balik lagi bisa rahasia. Mulai geus. Gara-gara jana tah balikna sakali dah balik ka imah ker udang-udang. Eta kan ngaranna bibit ribut. Minta duit hese. Tapi bibit ribut panu gitu. Aya ku di jelema. Zaid maling harta nu aya di Baitil Mal. Oh, iya. Kuki Zaid harta nu aya di Baitil Mal teh dipaling
kabeneran harta nu aya di Baitul Mal teges dipasing-pasingkeun ieu sebagian jang masolih al ummah ieu jang sodaqoh nu ieu mah jang zawil kurba wal masakin geus pasing-pasingkeun kan di Baitul Mal tah ieu pemasingan tersebut kudu anu zatur zirroi pemimpin anu boga wawasan nu ka mana arahna nu leuwih mangfaat jeung leuwih urgen kadinya eta lah pemimpin. Contoh cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq, contoh kedua Sayyidina Umar, contoh ketiga Sayyidina Utsman, contoh keempat Sayyidina Ali. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin cekan contoh eta tah pembagian Sayyidina Umar ketika manehanana asup ka kantor mun ayeuna mah ka ruangan nu di dinya teh paranti utar atur kemudian Sayyidina Umar asup kadinya teu rek ngatur di pareumah lampuna di pareumah teu make lampu tanya ku sahabat ya Amirul Mukminin ieu para rekamat masalah atuh mantak naon lamun dicaangkeun panjang kepentingan umat kula mah ku ari henteu keur utar atur geus kulantaran teu utar atur berarti kepentingan kula sorangan atuh haram make lampu. Tah coba teangan bupati nu kos kitu tah. Gubernur nu kos kitu teh aga. Masya Allah. Ya Allah ya Karim, murikak bulu urang ngadengeun. Tuh, ketika dibagi-bagikeun jang fakir miskin, kumanehanana langsung didatangan, di samping nu lain-lain nyana digawe manggulan teh. Sayyidina Umar. Allah Karim. Tapi sahebat jeung sadahsatna Sayyidina Umar anu sakitu luar biasana adil moal aya tandingna geus menang poin nu moinkeunana Kangjeng Nabi nu layang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha tapi ku Ibnu Taimiyah mah dicawad Sayyidina Umar cek Sayyidina Umar cek Ibnu Taimiyah mah Sayyidina Umar teh gede bohong. Mantak eta sing ade urang mun macaan buku-buku Ibnu Taimiyah. Nyana teh geus nyawad ka Sayyidina Umar, nyacad ka Sayyidina Ali. Terus ade urang kuari jig jadi Wahabi, jig jadi Muhammadiyah, jig jadi Persib eta. Bacaan kitab Ibnu Taimiyah, nu kitab baheulana nu akhir hayatna mah sebenarnya ada di Sunda wal Jamaah. Lamun urang nyaho sejarah ulama-ulama sing hade Ibnu Zawj, Ibnu Qayyim sing hade beusi can kuat ieu urang teh. Zaid maling harta ti Baitul Mal. Kemudian anu dipalingna teh ieu anu geus dipisahkeun. Jang ipatin hiji golongan masakin misalna ieu teh beas di aya di Baitul Mal atawa dirham duit pun gua mah ieu lamarina brangkasrakeun sieu tah duit jang masakin kemudian ku Ki Zaid dibobol nu Ki Zaidna lain termasuk masakin. Ki Zaid mah jelema sugih, gabobol harta Baitul Mal nu insirokna jang masakin. Berarti jana maling harta masyarakat nu nyana bagian di dinya. Kumaha? Ieu cek di dieuna. Wa man ari Ki Zaid saroko anu ngabobol mal Baitul Mal harta Baitul Mal
Infuriza lamun geus dipisahkeun harta tersebut li thaifatin jang sagolongan masakin misalna nu laisa huwa minhum nu Ki Zaid lain termasuk golongan masakin tertangkap Ki Zaid sidang setelah diproses nyata adalah pelaku pembobolan anak potong leungeun beres Zaid tuh kuari dibalikeun mafhumna Zaid termasuk kana masakin kemudian ngabobol harta baitil mal nu dibobol kunyana jang masakin sedangkeun nyana termasuk masakin dibobol kunyana tangkap setelah tangkap diadili setelah diproses bahwa harta baitil mal dicolong oleh yang bernama Ki Zaid dan Ki Zaid mengaku yang dicolongnya adalah untuk Thaifah masakin sementara Ki Zaid adalah salah satu dari masakin maka Ki Zaid aman teh kudu dipotong palingan we habek masalah di Indonesia aya dana sosial jang masyarakat eta teh jang dibagikeun ka fakir miskin kemudian teu dibagikeun fakir miskin maling dana sosial tersebut aman teu kudu dipotong di akhirat selamat palingan habek gitu siapa tinggalin lengkah tahu keur ngomong nu tinggalin atuh batur jarago nu mantak aya rumah sakit Muhammadiyah nu mantak aya gedung Muhammadiyah nu mantak aya universitas eta teh hasil pembobolan insyaallah hasil pembobolan jaritakeun pembobolan negara atuh nyaho insyaallah nyaho jasa atuh teh mah kerja sama babari teh bagus geus lain rahasia tong nu kos kitu mah ya Allah ya Rabb cenah kiai nyaho bae leuleutikannana aya dana jang pembangunan syiar agama masjid pondok pesantren yayasan kemudian eueuh anu nyokot-nyokot DPR turun ka kiai iya gerak abangku gitu. Maksudnya kula nunjankeun proposal aya geus ke dipoto ku kula jang tanda bukti kula nunjankeun ya oke nyian pondasi foto thread jangan proposal 1 miliar ya dengan kondisi sekian kali sekian berarti dana bangunanana gambarna geus kudu aya ajukeun 1 miliar untuk tahap awal oke iya turunlah 1 miliar ti dituna nu datang ka kiaina 200 juta ulah gandeng mah ih sia masuk aju jeung sedikeun aing sia mah ih 800 juta eta ngahiang siluma eta di ditu teh mah di Kalimantan lain di dieu mah leuwih dahsyat deui aya nu 200 juta dibikeun 800 ngahiang 500 dibikeun 500 ngahiang aya anu 700 dibikeun 300 ngahiang macem-macem mah kumaha obrolannya na bae jeung kumaha
akal lulusan hati si sang DPR eta bae emang nyana nu nyin nyana nu ngabobol maksudna ge jang nyana ieu mah ngan sakadar jang kokose doang emang aing teu nyaho deui meme sia ge aing heula atuh nya yang tayang ieu mah geus kitu tayang kah nu jadi masalah kiaina doraka apa henteu DPR-na doraka apa henteu wallahu alam asana jahannam kabeh aduh Gusti Indonesia urang ya Gusti Indonesia urang Gusti lah lamun dicarita-caritakeun ulah kaget lamun aya pejabat tinggi ngabangun masjid miliaran lain nang di kantong nyana ai podol sero nang di kantong nyana teuk ceuli aing dua anakna teuk ceuli aing ye hayang nyaho mah Gusti ye dua aing mah teuk ulah hiji-hiji serem kadangnya bapak anu ngebangun ini negara urang aja salah itu salah daripada di ke Belanda daripada di ke Amerika maling dibangun kurang ku cara kos gitu pinter aja lemah kos gitu pinter lah sanajan lain duitnya nah pinter aju kukula lamun di bejaan usaha sabaraha masjid atuh nyaho jasa kula di Banten Pak Anu ngabangun pan wali bejakeun di atuh dirangkas sia warauh Panegelang sia warauh diserang sia warauh ya atuh geus di kantong aing mantap begitu aya seorang pejabat ka kula pejabat inohong di luhur waduh kieu cenah alhamdulillah kula keur ngabangun masjid sabaraha biayana sekian hambung bang mantep amat bu hebat amat kula di kitu-kitu barang tek dibelokeun tek nyarep teu ka dieu ku ari teu ka dieu ajeuna bagi podal teu ka bagian paragsana aing teu nyaho beureun deui atuh nyaho aing ngan aing mah teu hayang bae sebab teu bisa lamun bisa tuh endek aing geus wah ieu salah satu contoh boboleun di negara masya Allah lobana lain lalagaan boboleun teh lobana lain lalagaan ieu teh geus aya 3 tempat boboleun mun ku urang dicaritakeun mugu boleh caritakeun ngan teh etis bawa nu bisa di daerah jang naon kabobo sungut aing bisa moal Pak hayang tungtung nama ka aing deui bae pangieunkeun cenah kiai proposal teh siapa kabecus eueuh Pak geus gara itu bae mantak dikorupsi lah tah ieu keur carita perkorupsian asal rapi di negara cara ngabobolna jeung korupsina aman insyaallah tetapi sing hade nu dibobol teh jang ka mana loyogna nu ngabobolna saha awas ta eta tah loyogna jang ka mana ieu dana nu ngabobolna saha ieu nu bakal dihisab jaga di yaumul kiamah sieun tapi lamun kieu mah ieu wa ieu dana jang pembangunan masjid pondok pesantren bisa aya jasa kemudian tadi kaluarkeun nu mantak tadi kaluarkeun boga rencana lain pemerintah dek dibilukeun ongkos baz zakat lah teu kan aya masruf pada Al-Qur'an ditu aya kiaian sekedar nama di luhur tetapi kok henteu sesuai pendapatan Kabupaten Tangerang sabaraha sih eta zakat nu mantak kaju teu percaya deui ka negara lamun masruf jelas atuh masyarakat mah beuh zakat kabeh ka pamarentah tah teu kudu dipaksa tapi sebab kewajiban asal geus bulan Ramadan mah masyarakat mah iraha ieu pamarentah ngumpulkeun iyaha ieu lantaran jelas masrofna ja aya dina Al-Qur'an kok pemerintah ngayakeun kos kitu ieu masyarakat teu tertarik ka mana loyogna
loyong nakaman. Masa orang ngazakat tajul ka bupati. Jadi berarti orang ngazakat dicokot ku bupati. Jadi bupati teh nyokot zakat urang. Ridho ente sia. Aing dek nanya ka sia ngazakat ka bupati ridho ente. Aya geus bupati ngazakat ka sia. Ih, peuceut tabak ka bupati. Ya keur carita ieu mah negara urang bok-brok mun aya bok-brokna takos kitu. Ieu mah ala kadar nyaho bae heulana. Atuh sabaraha hesena sih tampung zakat jaya kiaian didinya menang sabaraha miliar ieu Kabupaten Tangerang bagi sabaraha kecamatan lamun deuk bebeneran sakecamatan sabaraha desa pangitungkeun fakir miskin Masya Allah karim mantap sok aing geter hayang jadi bupati ge kos kitu tah. Aing atuh pilih atuh ku sia aing. Aduh. Aja kuku kamana ieu zakat cenah dibagikeun BHS yang kiai bener teu sing ngabagikeun kos kitu atuh kiaina muina sing bener dia takol sia di akhirat emang aing teu neuleukeun aing cicing we ge neuleukeun make mata batin je ya ka mana loyongna pan aing teu kabagian tuh siap dianggap baturnya apaan pugu aing makanya maksudna. Ieu rusak negara rusak. Geus, ulah leuwih jero deui kos kitu. Eta kakarak satu bagian. Beuh, can nu lain-lain. Beuh. Nyaho. Ya pendapatan Tangerang ge atuh nyaho jasa. Sabaraha na nu dipotong sabarahana emang kula teh insyaallah kula nya. Insyaallah. Kok kiai nyaho bae pang aing urang Tangerang. Aing urang benteng. Jeuh, babarengan yang sing cek benteng baheula. Atuh nyaho. Pendapatan di Kabupaten Tangerang sabaraha? Kabehna sabaraha? Nu ditulis sabaraha? Nyaho. Emang ditulis kabeh? Teu. Jadi eta DPR nu nyaho? Jahanam. Geus DPR mah ka jahanam kabeh. Aing usul ke di akhirat. Diusul Gusti jahanamkeun. Emang kunaon nyana ketika menjabat jadi DPR nyaho dana masyarakat kabeh aya sekian teh kemudian nu ditulisnya sekian teh nyana nyahoeun jahanamkeun Gusti abdi saksina. Deh emang gua haus gitu. Pancena kieu sombong sama aing we ya sombong. Ente sekedar nyaho kerusakan doang untuk rek nanaon eta Tangerang encan Serang can Pandeglang Rengkas Betung Bandung Karawang Bekasi munsa Indonesia kitu kabeh nu tercecer dana sabaraha teh ya adak aing hayang jadi presiden tah kos kitu teh dek di beneran ku aing mah da duit nu tercecer teh sakali jadi presiden aing mah haju enggesan geus cukup lah aing mawa nu ieu bae geus dah atuh leuwih parah tuh ku waduh emang beres teu tapi urang mah aman-aman bae sebab teu nyaho masalah mentak ceuk lagi maning nu nyaho maning teu tah kakarak dibere nyaho saeutik bae kan geus ngageter urang bener teu jijah heuh jadi kieu itu kakarak saeutik dibocorkeun komo mun bocorna boleh. Ye, sial cenah ieu. Jawara mah geus golok bae goblok ge. Kan kitu lamun dibocorkeun tah kerusakan negara. Jawara mah geus kieu bae goblok tolol. Ajuna mah pamajikan bae pan. Eueuh nu itu nu aya. Jawara mah kos kitu mangsak-mangsing. Anak bae didepak. Cak anak nanaon dia? Aing greget ka pamarentah. Heuh, greget ka pamarentah si gue aing anu didepak. Eueuh depakeun aing. Ya cerita. Ya padahal ya pertanyaan ini. Pak Kiai saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga ngais dan nyuapin. Iya tolol itu pertanyaan Masya Allah. Aduh. Karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki.
pertanyaan ieu kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sakaligus ngajawabna iya bae tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikirkeun. Jadi lamun dikapikirkeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitabna ge. Tapi kuari dibalik lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teu ridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sakiga urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana saha nu dae perang siap. Saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel asana Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tuh, tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan heula. Teng dipaksakan urang. Dipaksa. Kuari geus larut. Sehingga urang mun nyaritakeun negara Islam teh lah nanaonan sehingga kitu kan urang. Padahal urang maca Quran, urang maca kitab. Sehingga lamun urang nyaritakeun negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat urang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong? Itu aing teu ngarti. Heula asal jarita bae sia asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ieu mah keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, geus. Kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani Yahudi terutama teh setik kuari selarut kuari apakah urang berekonomi secara Islam henteu naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi Islam teh anti kana riba dikondisikan kunyana supaya asup riba kajen ku kumaha ge lamun titah riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya bank kabeh melalui bank urang dipaksa titah nuturkeun nyana embung ge urang nuturkeun beuteung urang kena riba seuri Yahudi Islam udah mampu tah kabeh kudu melalui bank jual beli baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu makun bank bae kuari beli gincu bang kuari beli roti bang kuari modalna ti bank transaksina bank ribawi urang dipaksa beuteung urang geus kena riba nu mantak salat teu akur bae gini Allah usolli Allah teu khusyuk eta akibatna usolli Allahu akbar salah hei sedek takbir salat si jadi adzan puyeng aing ieu negara nah ieu cerita fikih mah kos kieu ieu kan diceritakeun kenapa Pak Kiai saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri atuh kan jawabanana hese lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki sedengkeun kuari kan nu bisa digawekeun awewe kok bisa kos kitu si Kiai kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi ieu lah kuari kieu contoh letik perumahan properti saha teh nu ngabangun Yahudi
Senapan eta aya mang haji anu mang haji duit nanang ti mana tibang. Aya Yahudi tibang. Aya bang boga sa negara. Cina, Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon. Tuh Gading dan lain sebagainya. Apakah make duit nyana sorangan? Cadu Cina mah make duit nyana. Cadu mundurhan ha debak. Moal nyana. Kudu make duit negara. Kita negara punya dipakai hutang dengan kekuatan nih setik nu dianggunkeun. Wah, nu kaluarna triliunan. Maju duit negara, teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang. Kumaha negara? Emang duit negara deuk kumaha? Eta mah gawe doang pemerintah sidang. Gawe eta mah. Secara hukum doang. Uang negara. Kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, nyokot duit di bank. Nah, udah sekarang mas saya mah tanggung beres saja. Orang bank kan anu ditekan, udah tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mah terima beres ya. Ini harganya sekian, dikasih, tek. Atunya nama mereknya duit orang iya. Orang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah lain di kantongnya ada duit orang. Nginjem, maju, alhamdulillahnya nama teu maju balik kan mah ditu masalah. Jadi orang nu bodoh. Perekonomian kuari geus sama hese sama rada hese kan sia macan kaharti lah atuh urang lembur. Eta ge kuaing dibabarikeun bahasana. Mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh sia leuwih teu ngarti. Ge kadang teu ngarti. Eta mah supaya babari doang bahasa aing dah. Nah, kuari kieu tak Indomaret Alfamart kabeh nusa nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah tanah ge eta teh disewa atau kerjasama. Ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres, kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur. Wah nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah ti bangkrut udah jual aja. Dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya ge dibeli ieu nek dimaksudna ge dibeli jual kunya dibeli kunya wah barang dibeli buat deh artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula mah nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari Indonesia ieu kerja ditakeun ka bangkrutan. Perekonomian Yahudi model kos gitu. Apa eta nu boga supermarket sa Yahudi? Apakah eta nu boga Indomaret sa Yahudi? Cenah lupa Haji, kerjasama engke mah dijual ka jeung kumaha ge. Nyana nu boga manajemenna. Apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha mal nyahoeun. Berarti nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana. Dah. Berarti gua dikasih kuasai kan punya ekonomi. Timimiti di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot kunyana kabeh dibawa ke negaranya. Nyeri ate urang. Nyeri lamun urang nyaho. Kok bisa kos kieu sih? Sistem nu aya di negara urang. Komo kuari Cina datang ke urang. Nu nyin pabriknya na karyawanna nyana aya urang nonton deuk nanaonan. Kabeh karyawan nanya didatangkeun ti ditu ka nyana. Urang nonton kan di urang ge loba nu teu gawe. Kok nyana kabeh sih? Ieu kumaha sih? Tuh hese. Awas tah mulai tah siga ada tah. Je sistem nu salah. Nah, ieu keur carita memang kos kieu di negara lain negara Islam mah. Teu keputusan nu saklek eueuh. Dilugar atau kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi, otakna ahli politik ya emang politik dagena nyieun manusia. Demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat. Rakyat doang nu dijual, kumaha masyarakat teh horeng nyana. Anu keur utar atur nyana. Nah, ieu lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah enggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Da kumaha tuh? Hajun kumaha urang teh terbawa diajak seperti eta ku Yahudi mau tidak mau kamu harus begitu asup ke pabrik lalaki keluar awewe woi kuari mah paranti pom cewek pom Masya Allah
Atau kudu nama ipoba kan lalaki. Teu bisa cewek. Tol cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat. Kontraktor awewe gua. Nimbris. Tah, perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi, lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan, demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas. Sebab di negara Islam mah lain gitu. Kunyana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari. Oh salah atuh negara urang. Wallahu a'lam. Sekedar jaritakeun kerusakan sosial. Tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga. Cenah teh mah kumaha mah ieu mah tuh bodoh ieu kumaha kiai bae. Nah, lamun kumaha aing sia iuran ka aing. Aja kumaha tuh iuran bae geus pokona mah. Aja jang sajang aing. Aja kumaha tuh teu kumaha. Atau lebih berat emang kok situ berat iya cerita eta kakarak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang madak babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantak cek lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bawah pinter teh embung di bawah pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah cenah bodoh mah kabeh diskuaribah perpolitikan nu Yahudi, perekonomian nu Yahudi, budaya geus jelas. Budaya batu geus jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deuk kubahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan eueuh. Aya anu Haji Soleh eueuh. Cinglu. Egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi timimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak itu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugih da urang lamun naik kapal helikopter mantak sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can nyorang aing tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah disebutna ieu itik mati di lumbung atuh kumaha aing bae sih so protes bae sia mah atuh dibedakeun saeutik bae wayahna bae sih sing ridho atuh ya Allah ya Rabbi. Zaid maling harta Baitul Mal
nu dipalingna jang bagian masakin sementara nyana lain seorang miskin potong. Tapi wa illa lamun memang manehanana termasuk lamun apum lamun nyana termasuk bagian masakin kemudian nyana maling masalah. Wa illa lamun can dibagi-bagi pala sawanahuin kana lau hakun bil masruf lamun memang manehanana teh ngabogaan hak dina nu dipalingna kamali masalihah seperti harta untuk kemaslahatan ieu teh jang kemaslahatan kantor nyana memang orang kantor kemudian ieu teh dibangun-bangun. Nah kurang cokot bobol dipaling jang ngabangun kantor jadi berarti dipaling jang disesuaikan jeung fungsina masalah madak aya aturan maling ti heula pemerintah teh aya nu panderi aya nu ti heula aya nu panderi ente mah ngan teh nyaho bae kan kuari ieu uang pemerintah teh encan ketok palu kitu bae heulanan abe babari berarti can turun ta dana sedangkan urgen ieu pembangunan jalan modalan heula kurang modalan sekian keluar cokot untung rugi terserah nu jelas untung eta kos kitu perlakuan aya nu ti heula karak dibangunkeun biasa. Ya nu hebat bata bangun heula mun jalan-jalan mun kantor-kantor ieu encan turun dana geus pasti ieu nyana nyaho lingna tek pasti engke ketok palu jang eta sedegen ieu urgen bangun kantor encan turun dana ditu bangun heula ku urang beres turun dana karek bayar ge salah. Nah kuari mah dipaling bae ti heula ku urang jang eta padahal encan masalah negara lambat berarti cara di urang kan negara lambat masalah ya ieu jang pembangunan masolih jang masjid ieu teh keluar nyaho urang kuncina buka betrek paling hambek kunci deui teh geus bangunkeun ka masjid malingna sabaraha 10 miliar nu dibangunna 5 miliar ulah loba omong tah eta ulah loba omong na silakan. Nah ieu tah lamun memang jang kamaslahatan tuh lamun geus patali jeung nagara hese urusanana ieu urang mah babari bae kan ngomongna dina fikih mah lamun maling betul mal kemudian urang teu boga bagian potong lamun urang boga bagian di dinya teu kudu geus bae lamun maling kemudian ieu teh ujang kamaslahatan kemudian urang teh boga hak di dinya teu kudu dipotong emang boga hak kumaha urang lamun ngabangun masjid anu ngeusian masjid pakir doang teu henteu miskin henteu nu sugih kabeh di dinya mah jadi jang kamaslahatan muslimin muslimat masjid muslimin baheulanan di urang mah eta ke masjid nu ngeusianna kabehan berarti urang aya hak di dana masjid eta cokot ku urang teu masalah paling ku urang teu masalah di aing aya hak ieu di dinya dibere jalan ku aing sia ngali aya hak urang tapi lamun ieu jang pakir urang lain pakir eueuh hak tuh lamun jang masjid atuh pasti jang kabehan bat atuh bisa atau jang kantor naon ieu. Nah kantor naon ieu? Kantor sekolah atau kantor instansi dan lain-lain sebagainya lah. Nah, urang aya di dia paling masalah. Lamun ieu nagarana nagara Islam, kemudian diadili secara Islam aman. Tetapi di urang kan aya KPK. Urang mah lain deui urusanna KPK. Kiai KPK singkatanan pohoan aing ge. Emang KPK balanar wallahu a'lam. Diskus kadar itu bae tungtung nama. Nah, jadi kuari bae lantaran KPK itu bener kudu nyieun deui kakak KPK. Awal eureun efek di negara demokrasi mah eureun pansus 88 dan lain sebagainya. Dijieun supaya rapi, tetap terapi bae. Kakak sodakotin. Ieu teh jang sedekah pakir sumberengkeun nyanana pakir nu malingna pakir aya bagian berarti mun jelema pakir maling ti baitul mal jang jatah pakir nyanana pakir atuh teu kudu dipotong basa Tuhan si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis
iblis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuli dunia teh kos nini jorek jasa teu hayang sakali mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah karim lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus jekelan kalkulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup ciri jelema merindukan dunia ya karim ya karim ya Allah ya Allah ya Allah nah datang ka mana coba diri urang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa aya nu salamet kumaha tuh nu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tambah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah arang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran tarak ke beres dari takdir ulah cinta dunia gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya nage kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih dia perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun teu nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul igel
lepas dog salah tentu kita ngomongnya sebetulnya naho tah eta kos sekarang itu jadi urang urusan khalifah urang sok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang haji ayo ukur bae geus ukur ayo sabaraha ieu teh mang haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari geus aya cenah ieu aya setengahna mang haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui mah nya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sigade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan itu tuh gelis jasa wari ka mana mang haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil mang haji anu wari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal wari paeh jenderal ge modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia tah sok randapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang oh ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu alam sebab naon itu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa gali geura di DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge ulah demi samanan qalila paeh bah di sate sia kajen buku sate embes deungit sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap na geus sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah
ku kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian pasoduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muih hese nya eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna aya iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh siapa pan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ke situ teh makan sekala kadar birokrasi cek jai hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blek tak blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nu beuk lagi ya leuwih teuing tambah eta secara simbolis kan jadi hate geus dihampura itu nanaon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa tah kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese I ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau ieun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili istaru ayatillahi sabanan qalila pasoduan sabili carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ye ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan dipentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat iya kakarake iya ilmu zohir tafsir zohir orang namun nyaritakan tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan ayat tafsir zohir padahal iya kabeh ya Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai tafsir zohir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat
urang malah menafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan. Wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun. Tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana. Fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat. Aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu. Tuh. Aw jaa ahadum minal ghaid. Ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia. Aulamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari malamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun almar'atu mataun wa khairu mata'iha almar'atu sore berarti awewe eta dunia aulamastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia. HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ieu bergelut lamastumun nisa dunia. Palam tajidu ma'an hajun teu manggihan jelema, ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi. Teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh. Palam tajidu ma'an teu manggihan Kangjeng Nabi. Sahabat temanggihan ka sahabat, tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak. Guru mursyid palam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamum bae geus ulah make cai. Cara tayamumna kumaha? Terserah. Gerak guru mursyid anu nyahueun. Oh, sia penyakitna ieu tayamuman. Nah, Haji Pendi, ya, hadir, sia hadir. Nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha hanya sih mah mending dilebuan langsung dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah. Orang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya. Teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah. Ieu ge sarua. Istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat. Di manaan ku istarau salah. Lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakne Gusti Allah kan ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa kos kitu sih. Kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji Pendi bae. Kadeuleu bae ungkuk-ungkugan, leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta.
Nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran-gambaran tamanan qalila, Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia lu hina, terasa hina dunia teh, sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah keluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Hei. Eta kita hese. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran tafsir kosmik masih zahir kene. Na yalah fasaddu an sabili, ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pamerintahan maneh teh ayat Allah, kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Pos kula lamun datang haji mah kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kelek deui. Kita apa deui? Aju teu mandi deui tadi. Aduh. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi Zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Aja Pendi ka Jakarta ngandeuk naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh trek geus. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora naon. Ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qadha daripada magian nyana. Qadha. Eta kunaon eta? Ka ambeut di jauh kene sanu datang ka ambeut. Di ieu lah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum Abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh Abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang berarti cakulah nya keur nungguan ieu. Bener bae. Padahal mah jelema susah, geus lila karek ngobrol. Bah, kok eta disabut itu hatena bersih, cak nya jelema biasa. Aya deui kadatangan kiai, bebeja heula malah mah. Nah, kiai anu dek datang, oh ieu teh naon, barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge Abah. Beda udangkeun bah, aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun Abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae malik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu. Guna eta kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia. Hangru kan bau. Ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau ti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah samanang qalila laletik hina bau. Masyaallah kari. Lamun Tuan Syabul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santai teu betah. Motok wari majelisna bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki uraono. Leia. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Tak
dahareun kok mun didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tina lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadeuleus sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya fasadduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka tah mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya gitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae tuh hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakeuna teh mah atuh geus lah bisa ngomong kumaha iya tuh coba ngomong henteu lah henteu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun oh lumayan engke geura ge haseupna bakal kaambeuh haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngan embung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berdaga kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah keur gambaran mah oh di Cianjur wah udah sakulakan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah sekali nyaritakeun santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah wal mazhab wallahu a'lam adimis shalah
بمحمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم